Karitan seorang manusia andungi kabuaya tentua hidup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa di mana bae ayana. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasa nepangan deui pamirsanya dina medar dongeng di Kandaga atanapi channel Mancomania. Saparantosna aya kana saminggu namanya aki teh tedamang pamirsa udurnya pokoknya mah ripuh weh. Tapi berkat pidungan ti sadayana dede pangrojong doa di para Mancomania, alhamdulillah aki itu sakintennya mugi bae saterasna naras sehat jag waringkah sabihara-bihari deui. Kumaha daramang pamirsa, mugi-mugi wae pamirsa mahnya aya dina ginanjar kawilujengan. Sekirang sapapaosna jag sehat lahir sinareng batina, jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hancanu katundanya. Lalakon Endog Wadal ayeuna nicah kana bagian ke-22. Kumaha saterasna ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Ulah heula pamirsa nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang keureueuh deui dongengna para samakna saur bajigurna. Mangga kaparayun sadayana prung lain ari mangkemedna eta teh dipastikeun geus maot kitu atawa hirup keneh Pak RT? Tanya Mang Kosim. Obrolan batina bah gawok sareng eta buahaya mah mangkemed tos teu aya. Kantun kurunganana anu bade diuwihkeun oge ukur layonna saurna magan. Walon Pak RT. Yakin eta teh Pak RT? Mang Kosim ketempo cangcaya. Mang Kemet tos 3 dinten leungitna oge kan. Moal aya tuh da jalmi anu kiat lami-lami dilebet cai salami 3 dinten 3 wengi. Jalmi nu paling jago teuleum oge ukur kiat saparapat jam kan. Tangtosna mah Mang Kemet tos ngantunkeun ka Jabi panginten aya kaajaiban kersaning Allah. Ceuk Jang Suma. Mang Kosim ngahulang hatena maneg mayong nu jadi kapaur pikeun Mang Kosim mah sieun lamun Mang Kemet teh mulang dina kaayaan masih hirup. Bahaya gede pisan pikeun Mang Kosim. Sabab pasti Rusiana bakal kaboker
Mang Kemet bakal ngucah ngaceh Rusia dirina anu munjung ka siluman buhaya. Sanggeusna dipikir dibulak-balik, Mang Kosim embung nyokot resiko pikeun Rusia dirina. Antukna manehna nyokot keputusan yen moal mikeun domba hideungna. Aduh, hampura pisan Pak RT nya jeung Jang Suma. Lain kuring embung nulungan ieu teh. Tapi kuring teh teu tega. Si jeliteng nya domba hideung kuring diparabkeun ka buhaya. Paneta aduh. Cocokan ka meumeut nu unggal isuk diusapan, diparaban, dipoyankeun. Seug diparabkeun ka buhaya. Kuring mah ngadahar dagingna ge atuh teu tega. Dipencit ke sorangan maksudna gitu atau dikurbankeun engke dina Idul Adha komo ieu diparabkeun ka buhaya. Ieu we atuh nya mending ge ya Pak RT jeung Jang Suma nyiaran domba hideung anu sejen bae. Keun sabaraha bae oge hargana kuring anu bakal mayaranana pikeun nebusna. Pak RT jeung Jang Suma anu jadi malikna hulang digitukeun teh. Atoh aya seunggah mah pugu atohna bakal moal kekurangan dana pikeun meuli domba. Sabab geuningan juragan Barkah mah danana kawartos syukur boga duit ge 100.000. Sedangkan nu ngaran-ngaran domba kenit teh pasti nama mahal kacida sabab mangrupakeun domba anu langka pisan. Sedangkan seunggahna da puguh neangan domba kenit dina waktu ukur sapoe teh pastina hese kacida. Tapi rek kumaha deui, da puguh Mang Kosim namugeun teu mikeun si jeliteng domba ka meumeutna pikeun dijadikeun tumbal. Mang Kosim harita ngusiwal kana dompetna, manehna ngasongkeun duit 200.000 ka Pak RT. Bang masih isuk loba keneh waktu. Pak RT Jang Suma tah bawa heula 200.000 geusan meuli atawa panjer domba hideung. Mun tepi ka kurang gancang bebeja ka dieu. Duit teh kapaksa bae ditampanan ku Pak RT. Aduh nuhun kan. Mung bae abdi teh kedah milai domba hideung ka mana nya. Bilih bae agan teh gaduh kenalan anu ngurusan domba hideung. Cobaan mae datangan Kang Ade Sukarna lah di Cicadas itu, manehna bandar domba. Ngurusan puluhan domba. Sugan bae masih aya stok domba hideung anu meles hideung kabeh. Atawa ka Sumedang ka Kang Tajudin pijit di Sumedang salian teh ahli kana ngurut teh anjeunna mau oge seueur domana teh. Lamun di Sumedang kosong teh ang Kajati Handap ka Bahagus Setiawan. Ngingu domba eta ge aya meureun sabaraha pasang mah. Harideung harita mah. Mun can panggih keneh tepungan Kang Nuryamin, Kang Omen atawa tah di Cileungsi. Kan kade ulah ka Kang Andri mah da eta mah urang Bogor eta mah lain bandar domba tapi tukang senal mah. Mun rek mesen senal kelom atau nepi sepatu tiasa. Iya tuh ya ditambahan deui ku kuring ya duit keur ongkos sarta jajan di jalan. Cek Mang Kosim bari ngasongkeun deui duit 10.000 rupiah. Awon kan atuh nuhun kami permiasa we margi dibujeng ku waktos ieu teh. Sanggeusna nampanan deui duit Pak RT jeung Jang Suma amitan ka Mang Kosim. Maranehna gagancangan init pikeun neangan embe kenit syarat pitumbaleun layona Mang Kemet.
Telila torojol biana bari nanggeuy baki dieusi ku 3 gelas si kopi sarta sapiring goreng sampo minangka lalauhna. Kamarana semah teh Kang? Tanya biana ka salakina bari neundeun baki dina meja. Sarinit nah, walon Mang Kosim. Aya naon cenah Kang? Pak RT jeung Jang Suma kada dieu isuk-isuk keneh. Rek menta si Jeliteng geusan pitumbaleun ah. Hah? Emangna si Jeliteng teh rek ditumbalkeun pikeun naon, Kang? Atuh barabat bae Mang Kosim nyaritakeun sakabeh obrolanna jeung Pak RT katut Jang Suma ka pamajikanana. Da kitu tujuan maranehna teh nah, pungkas Mang Kosim. Atuh lain dibikeun bae, Kang. Gampang akang mah pan bisa meuli deui domba nu leuwih gagah leuwih halus. Ish, lalawor ari nyarita teh nyaneh mah. Si Jeliteng teh domba kameumeut akang. Domba kanyaah. Manya rek dibikeun ka buhaya ieu sangeunahna bae. Nya, tapi na apan urang oge ieu kudu silih tulungan. Komo ieu mah jeung warga Salembur. Pikeun nyalametkeun batur Salembur tatangga. Bari napan eta domba teh lain dipenta Kang, tapi narek dibeli ku Pak RT nage. Ya nah, akang mah rido-rido bae lamun pikeun nulungan jalma sejen. Lamun nu cilakana Jang Suma, si Usro atawa saha bae ge. Ku akang pasti si Jeliteng teh bakal dibikeun. Tapi pan ieu mah pikeun nyareatan si Kemet yo. Zaman urus tunjungan geus nyiksa anak urang baheula. Oge anu harita ngoroyok akang jeung nulunganana. Manya akang terek nulungan musuh. Kang, sing ikhlas we atuh. Bisi mah bener lamun Mang Kemet teh geus maot di jero walungan. Geus teu kudu ngungkit-ngungkit anu geus lila kaliwat Kang. Manggeus, anah. Manggeus. Akang marek ini rek karuris kebon heula. Di mah bae mah ruwet lieur. Ke Pak RT jeung Jang Suma datang deui ge. Mang Kosim gelekak bae nguyup heula ci kopi tuluy ngaleos indit. Mang Kosim gancang nungtun domba hideungna tuluy diasupkeun ka kandangna nu aya di tukangeun imah rengse ngampikeun si Jeliteng mah Mang Kosim gancang ka hareup imah. Mending aing ingkah ini mending ini ka pasar tapi ka burit daripada di kebon kayak disusul ku RT jeung Suma. Di pasar maing bisa sekalian nagihan hutang sayuran serta jajan ku 4 tahun nama ece anu sedap pisan. Mang Kosim gancang ngahurungkeun motor Vespana. Cekrek gerung sanggeus hurung mah Mang Kosim gancang tumpak kana Vespana geuleyeung we motor maju ngambah jalan lemur. Wanci teh terus bae nyerelek. Hamo diponah moal aya nu bisa ngahalang-halang jeung nguranganana. Teu karasa harita geus wanci mengok ngulon. Nu hartina meureun kali sajam deui ka wanci tunggang gunung teh. Di mana jadi wates tina waktu anu dibere ku bajul ireng siluman buhaya nu mere waktu geusan pitumbaleun ka Abah Gawok. Di sisi lembur 2 urang lalaki leumpang ngalenghoy. Beungeutna kalotor ku kebul, baju di bagian palebah dadana oge juuh ku kesa. Maranehna teh tayalian Pak RT jeung Jang Suma anu geus indit ka lembur tatangga geusan pikeun neangan domba kendit atawa embe hideung. Di papai sakur bandar-bandar domba mah
oge jalma-jalma anu ngaringu domba di pariksaan domana sugan wae aya nu kenit. Cilaka Pak RT, sakitu lobana domba anu geus ditempo ku urang hiji ge aya nu kenit. Aya nu awakna hideung meles kabeh. Palebah buntutna bodas. Kacih henteu nya lamun buntutna teh dikeureut heula lah, dipikeun. Cek Jang Suma ka Pak RT nu leumpang di sagigireunana. Is, atuh teu meunang Jang kikituan mah. Kudu weutuh dombana ge ari keur syarat mah yo. Walon Pak RT. Kumaha atuh ketak urang Pak RT yeuh, da pugu moal aya waktu deui ieu teh pikeun ngaprak neangan domba ka lembur sajen mah. Geus rek wanci tunggang gunung sagedeung deui ge ieu teh. Reg Pak RT ngarandeg heula leumpangna, ngahuleng sakedeung tuluy neuteup ka Jang Suma anu sarua milu ngarandeg. Siga nataya cara sejen deui Jang. Kalau kumaha oge urang kudu ngadesak Juragan Kosim. Pikeun mikeun dombana. Lamun teu hasil keneh nya kari urang pasrah we. Hartina meureun Mang Kemet teh bakal maot bari teu dipulasara deui layona. Jadi urang ka imahna Gan Kosim deui Pak RT. Iya Jang, hayu geuwat. Urang kudu kegancangan ieu muru waktu Jang. Atuh nu duana leumpang deui, leumpangna mani ngagaredig. Sumanget deui sabab dibuburu ku waktu. Gancangna carita. Pak RT jeung Jang Suma tepi ka imahna Mang Kosim. Kayaan simpe, jempling. Nu garawe ge geus baralik. Aduh, cilaka Pak RT sigana motor Vespana Gan Kosim nage eueuh. Hartina Gan Kosim na oge keur eueuh di imah ieu teh. Hewan we heula saha nu nyaho motorna keur aya nu nginjem, ada waka dieusian bensin aku si Usro. Pak RT jeung Jang Suma gura-giru ngadeukeutan kana panto imahna Mang Kosim anu nutup. Pak RT keketrok bari uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punten, sampurasun. Waalaikumsalam. Mangga rampes. Aya suara awewe anu nemalan di jero, kolotrak bray panto teu lila dibuka. Biana anu kaluar di jero imah. Geuning. Juragan istri. Geuning Pak RT sareng Jang Suma mangga kalalebet. Kalebet Pak RT. Biana someah ngabagiakeun. Nuduaan rasup tuluy gukek dariuk dina kursi. Biana oge diuk di hareupeun dua urang tetamuna. Leuwih Juragan Kosim aya Gan istri, tanya Pak RT ka Biana. Nuju angkat Pak RT tapi saur nama tadi teh bade ngaroris kebon tapi na geuningan nyandak motor. Biasana upami nyandak motor teh sok teras nagihan sayuran. Awihna kinten-kinten da bisa sabaraha nya. Teu tangtos Pak RT anjeunna mah upami angkat teh sakapeungnya wanci sareupna nembe wih sakapeung mah nya kawenginakeun. Pak RT jeung Jang Suma silih pelong. Pak RT katampo rada nguyu ngadenge kitu teh Jang Suma mah komo kawas anu peunggas pangharepan. Emangna ya pikir saya naon kitu? Sok we atuh saurkeun ka abdi Pak RT. Tanya Biana. Kieu saleresna mah agan istri dak-dak bae. Pak RT teh wakca balaka nyaritakeun pamaksudan dirina jeung Jang Suma tepi ka ngadua kalian datang deui ka imahna Biana. Itu pamaksudan teh Gan. Pak RT mungkas caritana tuluy ngeluk tungku.
Bi anah ngahulang batina perang sabil. Sabab bi anah cicing bae Pak RT antuk nama nyarita deui. Ya kumargi juragan Kosim na gitu aya sareng waktos tos wonten ieu teh abdi panginten sareng Jang Suma bade amitan bae gan istri. Hawa tos ka juragan Barkah Bah Gawok sareng nu sanesna anu panginten ngantosan dedeupeun. Margi pasti ngantosan habar ti abdi sareng Jang Suma. Kieu bae atuh Pak RT. Domah hideung teh mah ngacanak bae ku Pak RT. Domana teh aya dipengker dina kandang. Cek bi anah antuk nama nyokot kaputusan sanajan pasti salakina bakal ngamak ka manehna. Bi anah teh hatena ngarasa teu tega lamun tepi ka henteu nulungan. Tangtuna manehna bakal ngarasa era deui ku jalma salemur lamun seug cenah teu mikeun domah hideung eta. Sedengkeun jalma-jalma anu sanesna nya nu lainna apanan geus sabaraha poe ge milu anclug, milu gotong royong bebarengan neangan Mang Kemet. Ras deui biana teh ingat kana waktu anu katukang di mana karasa uritna sawaktu kerja di jalma sangsara. Karasa sedihna lamun eueuh jalma anu daek nulungan teh. Leres ieu teh gan Pak RT neunteup ka bianah kawas anu cangcaya. Leres canak bae eta doma. Abdi teh emut ka jasa-jasana Pak RT sawaktos abdi nuju sesah kapungkur. Pami aya kasesah teh pastina bae ngadongkapan ka Pak RT sarta ukur Pak RT anu kersa nulungan. Aku mau pami juragan pamegat bendugan. Jang Suma milu nyarita. Manehna paur kana ambakna Mang Kosim. Keun wae kuring anu tanggung jawab. Jang Suma enggal canak domana bisi burit manten. Atuh nuhun pisan atuh gan. Ku abdi di sana kapangker domana nya. Ayeuna Jang Suma gagancangan keluar ti imah tuluy nuju ka kandang noma anu aya di tukangan imah. Teu lila Jang Suma geus balik deui bari nungtun si jeliteng domba hideung gagah jangkung badag ka memetna juragan Kosim. Atuh nuhun gan istri, ieu artos domana. Pak RT gancang ngasongkeun duit pamere Mang Kosim keur tadi isuk bari ditambahan deui ku duit anu ti juragan Barkah. Wios Pak RT teu kedah diartosan. Alon bi ana. Oh wios gan ditampi bae ieu artosna. Da ieu artos ge ti juragan Kosim. Pak RT ngagolerkeun duit antuk namah dina luhur meja tuluy amitan. Abdi permios kan rumahna ku abdi di sana. Sakali deui hatur nuhun pisan agan istri. Cek Pak RT anu hatena ngarasa mobok manggih gorowong. Ngemplong sabab syarat piwadaleun atawa pitumbaleun geus meunang. Pak RT jeung Jang Suma ngagedig teu sirikna satengah lumpat. Leumpangna teh bari jeung nungtun domba hideung. Pikeun dibawa ka imahna juragan Barkah di mana di ditu Bah Gawok geus nungguan. Wanci tunggang gunung geus tumiba di sisi walungan Ciwidey geus ngagimbung warga lembur sugih mukti anu hayang nyaksian kana acara numbalan Mang Kemet kumbe kenit sajodo tea. Bah Gawok sila di sisi walungan bari nyang hareupan sasajen sanyiru pinuh.
Oge parupuyan anu marakbak geus ngelunkeun haseup bodas. Bau menyan tita tadi ge geus kaambe minuhan sakuliah eta patempatan. Bah gawok norolang macakeun jangjawokan pangangkirna. Bari teureun-eureun ngawurkeun menyan bodas kana parupuyan. Bau menyan beuki nyelebrang tarik kaambe ku kabehan. Cai walungan mimiti mota. Mega hideung ngadadak datang pagulung-gulung nutupan langit. Kayaan rep-repan jadi poek seor kelebub. Angin tiis niup ka sisi walungan. Bah gawok gancang cengkat. Gap kana bedaug leutik anu tadi ge ngagoler di gigireunana. Bedaug dipesat sareng kana diselapkeun kana cangkengna. Bawa ka dieu eta embena, cek bah gawok. Bari neuteup ka Jang Suma jeung Pak RT anu nyeklan embe jeung Doma Hideung. Pak RT ti heula maju dibarengan ku Juragan Barkah. Embe bikang kenit anu ditungtun ku Pak RT dibawa ka sisieun pisan walungan. Tuluy digolerkeun. Sukuna dicarakalan ku Juragan Barkah jeung Pak RT. Bah gawok nyakal sirahna. Tuluy gancang neulkeun bedaug leutik kana beheungna embe. Keresel we embe teh dipencit. Getih ngucur kana cai walungan. Cai walungan beuki motah lambak badag ting siriwik nyembeuhan ka sisi walungan. Alungkeun eta embe teh ka walungan. Titah bah gawok. Embe meunang mencit dialungkeun ku Juragan Barkah jeung Pak RT ka tengah walungan. Pulewer kalayang kujubar. Embe hideung teh hangkleng-hangklengan di tengah cai anu keur motah. Sakilat katempo ku sarerea. Aya buhaya hideung anu ngadadak kaluar ti jero cai. Sarta langsung nyamber eta embe tuluy dibawa ka jero cai. Bawa domba hideung na ka dieu. Cek bah gawok bari ngagupayan ka Jang Suma. Anu kabagian tugasnya kelan si Jeliteng. Jang Suma gancang nyampeurkeun bari nungtun Doma Hideung. Cara bieu domba teh dipencit getihna dikocorkeun ka walungan. Tuluy dombana dialungkeun ka tengah walungan. Domba langsung disambar ku buaya hideung kawasna bae memang geus didagoan. Dina kayan kitu. Adadak aya hiji bayangan beureum ngolebat ka sisi walungan. Kolebat jeleg. Kabeh ngarenjag reuwas. Malik ke arah datangna si bayangan beureum. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh. Di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup. Keheula nya ulah waka dituluykeun meh. Samemeh bubar ye ibi bade jaja ieu nawisan heula ieu awug ye amis raos kareut matak dedeyeun geura awug ibi mah ye tos kawentar ka jana bria ye ta ieu kukurawul ya surab jagongna mangga gurih raos nikmat geura ieu pamiarsa sadayana ieu urang lembur sugih mukti mangga samemeh urang ngalalajoanan naon anu bakal kajantenan saterasna mangga jarajan awug heula sareng kukurawu. Bade sabaraha pincuk ewang sok mangga arawug kukurawu ye urap jagongna. Para pemirsa Kawujang norojol nu ngidar awug jeung urap jagongnya ku norojolna bisa rugi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Lalakon Endog Wadal bagian atanapi episode ke-22 rekan Aki oge didongengkeun ku Aki cagah. Urang tenden heula di haneuleum sieum geusan sampureun urang tunda di hanjuang siang geusana laeun. Urang sampur deui engkenya di bagian anu salajengna pamiarsa di bagian ke-23 atanapi ka-23. Kumaha salajengna ieu carios antosan bae lajenganana. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos. Satya manco, satya ngantosan, satya ngadangukeun oge ngarojongnya kana pedaran-pedaran Aki. Teu hilap hatur nuhun oge ka sadayana manco mania anu parantos ngiring adanapi ngadedel doa kangge damangna Akinya. Alhamdulillah didoakeun ku sarerea mah. Akina tiasa jag-jag deui nya mugi bae salawasna nya salaminanya sanaos jalmi mah pasti aya udurna atanapi aya teu damangna. Mugi wae awet ye sehat sareng jag-jagna. Hatur nuhun pamiarsa ku kituna pangenten sakitu heula nu kapihatur wengi ieu nya. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmios cagah hanca.